Mang Dudung kebeneran. Sama. Alhamdulillah. Kemana? Ta milarian anu bedeng cal ieu cabe. Oh, kebeneran aya si Ijah. Si Ijah. Ngejual cabe. Seueur eta teh cabena. Seueur. Kan harjoke naik dilelang cenah. Atuh kitu mah bisa dipepeng kengnya. Heeh, ada kebutuhan duit. Naik ke mana? Eka kebon Nya tuh sekalian orang beri ngopi ke warung. Angek ngopinya. Warung Bos Erus. Juang di ditu atuh ngopina di kebon yuk. Sok. Ke warung lah ka dieu ngopi. Moal atur nuhun kewe di kebonnya. Siap. Ngadurukan kahujanan jadi weh kieu ngebual teh hurung panen kapol beralik manten da hujaneun lain itu teh siga sidu dong si kehet abong manehna nyebutkeun bener kapol bener loba ieu teh tuh kebon kapol loba palingan ka aing nyebutkeun bener kapol bener sisit ku aing sampeurkeun dong eta maneh keur naon dong ih keur ngahurungkeun ieu durukan euy gawe maneh ieu cuaca hujan ngadurukan lain bener orang percaya berarti ka ente dong kumaha nyebutkeun ente cek batur atau cek nu sejen nyebutkeun maneh loba tangka kapolna loba tuh paribasa ku urang ditanyakeun maneh krieun kapol bener berarti orang percaya ka ente dong ayeuna mah ih bandar atuh lain euy urang teh tadi teh papanggih jeung si Ijah teh kumaha nyebutkeun kieu kumaha tah manehna teh erek non ngaborongkeun cabe tapi cabe kan hejo keneh cabe teh cuman manehna butuhan duit jadi diborongkeun eta ente dong butuh teu ngan ceuk urang kieu meuni keneh kieu borong ti keur hejo keneh keur hejo keneh jadi ke ente gede batina nya kitu nya urang aya perlu euy kan ente meureun hayang komisi gitu eta ya sip nya waya nanya urang aya naik ini teu biasa jahe ya siap ayo dong yuk Kil, kas di mana? Aya domba Garut, kas di mana? Aing dengan si Dudung Kil, eta cager burut. Cager. Aya bejana burut cenah si Sarkil teu ka masjid cenah. Cager urang bisa dioperasi di ieu ti Kuwait. Kil, aing dengan si Dudung aing teh. Terus ngajual cabe bae dijual murah lagi aing Kil. Berarti bener cocok maneh. Ieu urang pas ngobrol apa panggil jeung si Dudung. Apa panggil? Keur manehna non ku urang dibejakeun si Ijah ngajual cabe heuh atuh. Geus pokona ku urang geus diobrolkeun geus diobrolkeun sagarupana ka si Dudung. Manehna geus daekeun. Geus tinggal ge maneh mah ayeuna mah ka si Dudung weh tinggal ge ini. Lain aing teh bae cabe ngor lagi ku aing teh dijual murah Kil. Soalna aing keur butuh duit mitoha aing ngarek ka Texas ulang tahun butuh bener bieu geus papanggih jeung urang. Geus papanggih bieu. Ngan yakin si Dudung butuheun. Aya hargana kumaha cenah dina hargana? Masalah harga mah engke maneh tinggal gue jeung si Dudung. Masalah harga mah bisa. Sok we ayeuna mah maneh langsung we ka ditu tepungan atuh si Dudungna. Buka duit teh 2.500 kieu. Ai maneh jang naon? Jang ongkos. Ongkos ka mana? Atuh aing pun kudu jajan, beureum aing teh di perjalanan teh. Siap mah. Kayak nyabak susu mah. Iya. Beda ka mana tuh? Urang ieu, urang poe janji. Oh, poe janji. Jeung jahe. Oh, nya. Susu aing mah nyabak mah. Embung teh yang nu maneh mah. Ayo. Pakelnya. Ciga si Alberto iguana wayah kieu mending ngopi ampun ting iguana ngopi aya loba duit mah euy aduh Kebeneran aya kelenci anggora
Aya piduit Wah, dajal geus kitu ka aing teh. asli. Gede Kumaha? batina ya. Heuh nya? Heeh. Rek naon? Dudung pan loba duit. Nah, Si Dudung loba duitna. Heeh, terus naon urusan aja aing? pan aya beja di dinya loba cabena. Oh, terus kumaha maksudna kumaha antara aing cabe jeung si Dudung teh kumaha maksudna? Pan beren aing hayang komisi. Heeh. Jam bisniskeun ke si Dudung. Itu peda loba duitna si Dudung. Bisa Peda hektaran gitu nu Cijah teh. ngan kieu aing teh Alberto nu jadi masalahna aing teh nyaho imah si Dudung eta tadi ge aing papanggih jeung si Sarkil di jalan Kumaha cek Sarkil? si Dudung cenah butuheun naon cabe daekeun meuli ku aing bayar dijual murah heuh cabe aing teh da ada tah keneh kan aing keur butuh duit yang mitoha aing eta ka Texas ulang tahun eta cek tuh matak cai kita dikasih Sarkil ai puguh mah kitunya tak aing teh rek neangan imasi sardung ngan teu apa aing teh Dianter meren Heeh. wing apal. nanti apa Nah, penting kayak komisian Apal teh meren mana itu di sardung? apal. apa Apal. artinya gandeng pisan di ieu mah Adatna di kampung mah. obat ngeret kieu gandeng ampun Wir-wir naon segala loba pokona mah. jadi kieu non Alberto lamun jadi heuh berarti engke bulit tuh nyaing ka imah manehnya heuh Heeh, dilaguan kurang di Ya. imah gitu. yang geus atuh aing nyaho kitu mah engke burit aneh ulah ka mana-mana Moal burit tara ka mana-mana Ya. urang mah. ulah gadang wae burit ulah gadang mah ti peuting Kadang mah ti beurang meureun. hah ngerti beurang gadang ieu wah tuh geusnya Heeh, Gitu, siap ah. tak, heeh. kela Ka imah wayahna. Bulan teu mau ngobrol naon deui urang teu nyaho. moal nya balik wae Balik Ah, aing geus. ngan ke burit ulah ka mana-mana heuh Heeh, moal. Cai pasti ka imah Heeh, di daguan aya kitu. ayo sorabi naon nasi goreng Lah eta we wuduk. siap jangan jadi Martabaknya. siap Lumayan naik ngalabati aya piduiteun, diduitkeun pokona mah. Mau balik ke mana? Balik ke sawah. Mana ningali Mang Dudung teh? Ente. Oh. Kamah si Dudung teh nya euy. Nanyakeun heula kitu ka warungnya. Si Alberto loba euy do boga nama euy. Assalamualaikum. Salam. Cager cek. Alhamdulillah Kang. Si Alberto kemana Alberto? Hah? Aya di tukang? Tak ince. Urang teh ka dieu teh rek nanyakeun imah si Dudung apa ada? Dudung teh. Meledak ieu. Pikeun ka. Hmm? Karoge apa kan? Caroge. Aroskeun. Sabarahan ieu? Karogean. Yo hiji kitnya bijang anjuk ulah Ecak nya. Anjuk ulah atuh kadar gen hiji atuh lah. Mana si Alberto teh? Alberto. Naon atuh ijah? Aing tes marab entog, Aduh, sia. tara-tara ka dia jiga nu ek nagih. Ieu kadi kumaha eta si Dudung rencana kumaha jadi? Kadi sakedeung. Aya perlu. Ieu. Dah. Tara-tara. Ulah balik ngintip. Atuh saeutik we sadako. Ayo Kumaha? teh tok. Ulah bari eta nyape ka tuh. Aing teh perlu, Morot perlu aing teh. Apa si Dudung? Ente apalin di mana? apa? Bener lah. Bisa masalah hitung-hitungan mah jangan gampang heuh. Kan nu penting mah wayahna. Ulah sampai kayak pertumpahan darah lah antara urang jeung didinya nya. Nya. Jadi ulang teh minta anter. Lah embong teh hayang ek naon? Kayak aing buruan nyebak susu rek. Ah, embong ge sabelah mah yang duanana. Kan bae dua anak. Lebih bijak ke pamajikan. Kayak aing diberi nyabak susu ah. Heeh, Ya. siap. Heeh. Kan wayah sing nyampe ka imahna aing anter heuh. Heeh. Kayak aing duit dibere. Iraha? Ayeuna mun bisa Gantung mah. hareup. Paling duit dibere, jeung main PS, jeung beli kuota, pangalikeun ku aing pangalikeun, Heeh, siap. Sasing jadi. Dieu non, Mulina. si Dudung heueuh. Sakirana ku aing dilayu teu mere. Geus we kieu. Kayu heueuh, kayu penting mah.
kumaha carana si Dudung beli cabe aing kada duit apa yang dibikeun. Lain ya biasa nawa ya besok aya liwat di Dudung teh. Kan? Sok neangan domba berabadan lah deui geuning. Oh si Dudung teh. Si Dudung oh, ya, teh. iya. Kumaha tuh ayeuna? Anteurna. Ya, Bae karep meureun. daripada kemah sore mah hujan. Ayu wae gitu. Arek mah anteur aing. Heeh. Jauh teu? Jauh lah lumayan. Lamun melempang mah capek. Capek. Aing balik ke Bengui Marerang maksud aing mah sangajak haji teh tadi nama yang minta anteur gitu. Dari Lompang mah aing capek atuh. Aduh, aing make up ge luntur aing. Ayeuna. Ayo siap. Nanti arep nampa bujur setik. Ah, siap. Pamajikan cager tapi pamajikan cager. Alhamdulillah cager. Jaek nu mana milihan motorna? Aing loba motor mah. Nu halus lah aing mah yang nu pantas motorna aing mah. Iya tah, da pantas jeung mana mah. Sok. Loba euy bisa usaha naon ieu teh? Loba kabeli motor kieu aing. Ah, atuh dari kebon awe mah loba duit. Oh. Ya, Ka mana ieu jalanna ka ditu? Ka ditu. Ditu. Oh, ka ditu ieu mana? Oh. Si Dudung adi mana ieu mana? Aduh, atulah kieu diukna Kumaha pas aing jalo. mah tuh kumaha aing geus na maju. Aduh, Aing dibayar ngempor teh. tuh. Heup. Tuh. Juga si Dudung. Tah. Wah, aing mah untung datang. Dung, parkirkeun lah dong sakedeung dong lah. Ah, sok sararieun mana mah ja. Aya perlu si ayang barang, Bung. Sakedeung parkirkeun heula. Itu. Teu bisa parkir ieu mah atretan Ayo nih. dibantuan si teh. Aduh, teh. Oh, Ngeng. oh satu si teh berat. Rumah. Naon kitu? Ya dia geran ya. Adio lah sakedeung. Aduh. Ini aya obroleun nu kamari. Oh atuh ieu mah dinas. Dinas aing mah dong sia teh. Moal aing Wis naon atuh ieu teh ngobrol teh? cabe. Cabe. Anu minggu kamari kan didinya ka kebon urang. Heeh. Gitu maksudnya non nanyakeun masalah cabe. Gitu tak sabab Cabe nagenan kamari teh karitu pan baru tuh. geus bareureum ayeuna mah Coba kehet. ditagogan heuh. Geus asak ayeuna mah geus alus. Cabe Set nage teh. beureum sapoto. Hah? Beureum sapoto. Geus alus geus arasak ayeuna mah. Hah? Geus arasak. Tah. Karena sia mah diolesan nya mah beureum cabe. Lior sia mah. Jadi aing teh kamari aya ieu aya perlu meureun dananya biasanya aing ieu teh mitoha cenah hayang ka Texas. Aing kurang ongkos gitu. Jadi ngantisipasi nanti wati aing ngajual cabe ka maneh dung. Gitu lamun erek meureun ku aing dijual ka maneh. Gitu rencana teh lamun moal meureun ku aing disumbangkeun ka masjid. Tah kitu. Pakai nolenjeng meureun itu. Tah kieu nya. Heeh. Sabab euy urang teh nya. Nya heuh nuhun sateu acana aya sakirana daek mah dibeli gitu nya sok lah. Ai urang mah kabatur 8.000 meureun ngajual sakilo heuh. Ai ka Dudung mah bae lah 12.000 urang mah insyaallah ilas gitu jang Dudung mah. Ya. Gitu. Atur nuhun tos tawiskeun ka dieu. Nah masalah pembayaran mah gampang, bisa dicicil, bisa ku ATM biasa. Kredit. Pan urang ge bieu pan jang mayar chicken jeung pakseng kasih dia kasih teteh. Gitu nganjuk. Pan aing pan mikirna ka jual cabe aing. Aduh. Gitu. Cabe nage canteruan payu geus wakang nganjuk. Aing mah. Ya, aing intina mah aja kieu nya. Budak bicici geus gede deui eta. Oh, atuh da di Vaksin. Geus vaksin can Dudung maneh teh sia teh. Ulin wae. Muriang. Vaksin sia teh. 5 kali divaksin mah. Kumaha ieu teh Dung? Kumaha? Jadi kumaha rencana ya kumaha? Nyawayahna, Hah? duitna geus pake meuli domba kurang teh. Oh, halus. Nyawayahna we mun bisa mah tawarkeun we ka bandara anu sejen. Sugan we manggih rega atuh. Naon maksudnya teh? Leuwih mahal 7.000 sugan payu. Jadi mau jadi meuli teh. Moal wayahna. Wing ayeuna mah geus teu butuh cabe nya wayahna. Jadi moal tulus meuli cabe teh gitu. Ayeuna mah wing geus teu make cabe ayeuna mah nyambel make hot and cream ayeuna mah. Segala-segala make fresh care hayang lada. Pokona mah ayeuna non ngulek wae ayeuna namanya geus teu usum ku cabe ayeuna mah ku hot and cream ayeuna mah. Sia mah kumahanya Dung? Kahayang aing mah Dung kieu ya.
ngomong saya teh ngomong ka aing ye sekiranya mau jadi mah meureun aing moal arep-arepeun dong sanajan ku aing dianggap maneh teh cek si sarkil mah cenah rada kurang cenah da ieu da ku aing mah da ku sababnya ka manehnya dong geuraan ku aing ditawarkeun cabe teh ipe kenyataan ka kita aing teh ka warung teh meureun kudu bayar dong sia mah lieur ih aing mah geus biasa ieu sok nganjuk diunggal pengkolan genan Kayak bayar ojek kumaha? Bayar ojek ieu ka si Alberto bieu tanggeus mudun meureun kudu 2.000 mah. 5.000-an sakitu teh. Mudun hungkul ka dinya 5.000. Encan teu mawa duit pisan kitu incah. Moal aing berjalan kaki aing tadi ti leuweung ka dieu ngejual cabe berjalan kaki aing. Papanggih jeung si Alberto. Aing mah susuna we saeutik atuh teh boga duit mah heueuh. Oh jikana galak. Ku aing geus ditawaran tadi kayak nyabak susu, erek cenah. Enggeus eta mah geus direncanakeun ja aing. Hayang duanana cenah nyabak naik pikeun aing sih terjadi masalah heueuh. Kan ieu aing ye mikiran bayar ojek jeung warung aing mah. Pancek aing geus mah geus biasa Gitu. ieu nganjuk sia mah. Ih, sia mah. Pengkolan ge geus apal kartu. Gara-gara sia Alberto aing mah lieur dah. Coba lamun sia kalah ngeukepan meri pan ih aing mah lieur. Ya kapal mimitina apa ning teu da. Lamun nyaho ti awalna mah. Ya Alberto jadi jalma mah kudu boga inisiatif ci aing mah. Giran aing memeh kedatangan itu maneh teh kudu geus siap tadi dinya ngadaguan aing. Penting ngebejaan teh heula teu da man ngebejaan heula mah. Kumaha atuh ieu ayeuna siap kumaha ieu urusanana ieu tanggung jawabna kumaha maneh Alberto. Aduh aing mah. Kumaha apa tadi ya cek manehnya. Geus cenah masalah kasih dudung tanggung jawab maneh. Gitu. Terus ayeuna kumaha tuh? Itu apa? Sugan teh si Dudung mau beli domba. Duitna dipake, meureun kamari memang jadi. Kubu si Dudung teh kumaha ngomong teh ka maneh Alberto kumaha? Jadi ai meuli cabe mah. Ngan teu apa rek meuli domba, teu disangka-sangka meureun beda anu nawarkeun. Wah, atuh aing beda lieur aing sih lah. Aing mah kumaha sih aing jadi pusing aing mah aing. Itu lieur aing lah. Teu ja. Geus karu moal jadi geus moal ningkal Taksen taksen. Ongkos ojek je mah kudu dibayar. Tuh, ojek aing kudu dibayar. Wah, 5.000-an. Alah karujikeun si jam mas kudu disingsakeun. Ayo lah. Cok singsakeun we ayeuna mah. Astagfirullah. Ih, sia mah. Rius. Ada ian. Aduh, jamanana. Aduh, ting. Bagian action akhir. Action. Assalamualaikum. Itu ente ieu nanyakeun heul aya naon kitu. Tadi teh ningalian Dudung. Si Dudung, bumina si Dudung di mana? Sok taroskeun ka caroge ka